Oh, di motor guys, sekarang. Kamar. Iya orang teh ngebenerkeun baju, euy. Bisa ada taruhnya seeutik. Ka tukang kaput Oh, maksudna. Yeuh, tongting jauh-jauh. Mana? Mana asa kosinya gawe di konveksi heueuh. Wah, gitu baik. Masuk sih. Ah, tuh gitu mah orang ka maneh nya. Lain aya mesin boga. Aya. Atuh ya lah, ayo. Ah, anu teh baju kanya urang euy. Adanya sing waras. Ok lah, percaya orang ka maneh. Baik, lumayan lah yang duduk di mah. Yo, nasi boleh sok lembut. Aing ngabisang. Saya euy. Ya dah heueuh lah, ai bareto mah ku si kadenge gawe di konveksi tapi lah. Da ayeuna lagi osok aya nu ngaletikan mun lagi ayeuna mah kasih baju teh. Si bayu saya lah teuing euy. Baik deh, baik. Dik rapi mah. Ya lah, biasa. Jelasan wae lah ka mana wae. Tadi loba pelanggan, jadi nu sajen heula gitu. Oh, sabaraha ieu teh? 100 lah kalau urang mah. Mahal pisan atuh baik. Ya standar nanya geus sakitu, eta teh geus dipangurahkeunana. Ah, tuh atuh yeuh. Nuhun ya? Oh, sami-sami. Urang teh nya. Oh, hek. Ah, sih geus beresnya. Iya, udah alus pegawaian nama euy. Cik, ajaran atuh urang heula dempo sok ajaran kana awakeun. Hek, hek. Nah, sok digawe bae toko. Salah mah baju euy. Oke, heula. Nah, maliting. Ah, ini jadi tikus sih baju. Jadi gini. Gua mahal aing mah ya. Alus tapi Untung kecil. alus gak. Ayo. Kok kejebak lah.